Ngeresel kieu ah. Aing motoran ah. Ning ngeresel kieu euy yang motoran motorna. Lah, kasih bebek heula we. Urang motoran yuk. Ayo. Yuk, ayo. Nah, bisa heula euy. Aduh, si Badrun kemana? Biasa nama geus aya ya kieu teh. Di dieu. Duh, capek kieu. Si Badrun jeung si Bebek kemana nanya? Kau yang tanyakeun heula we. Wah, teh kamarana tanyakeun heula. Matung memotoran di bawah umur kene bisa nabrak batur kita gerak. Bae ya, kumaha urang. Ngelawan ka ustad sih ya. Lingat tuh motoran nah. Balik. Lawan ka ustad. Badrun sih ya. Aing kepret. Hah? Aing balik. Kan memotoran di bawah umur. Si nabrak batur kita gerak. Karep saria aing acara ka. Saria nu nyeri naga jika. Bodoh. Si Komeng Meng, nyawa itu baru dah ke motoran tuh. Nyaho atuh. Kayak mana nanya? Letik ini ke motoran di bawah umur kene. Nabrak batur Gracia. Bae lah cilaka. Ulah manehna ieu. Ya, ayeuna malah urang eta we, urang susul ieu tuh. Ieu baru dak mau ngeleuweung kamarana. Keburu aing pingsan. Kasalah, jangan ah. Terus si Komeng jeung Pak Ustad. Orang ningali baru dak teh. Ningali tuh motorannya jeung si Badrunnya, si Bebek. Ya, urang kalebakna mah. Si Adi maneh ka mana? Kemana wae? Apal. Atuh urang sampurkeun. Ya, urang teangan yuk ayeuna mah. Mana deui? Orang maju. Yuk. Kamarananya. Tadi sareng motorna. Tuh di tukang mure. Tuh, kasih. Motor tengah jakai. Urang ge. Itu kena naon teh? Kumaha itu baturna sia? Modar meureun sia. Di kumahakeun atuh Kumahakeun? bawa ka polisi di kumaha? Lah siksa we di dieu. Ya urang gotong yuk, Meng. Alah. Meng. Yuk. Kemana? Atuh we. Yuk. Kamar gini punya heuh. Alah babet kenu ya. Aing ditabrak. Da ukana aing anggun matolongan dasar budak tarolol.